Alah Kang Ibing, saya mau di Jepang di rumah sakit. Tinggali ku dokter, saya mah ngerokok geus dilarang, kopi geus teu meunang, uyah dikurangan, daging nu gaji-gaji dilarang, anu haseum teu meunang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan, ngahulang, nah keur naon loba duit sagala teu meunang. Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje, hakan kabeh. Heuh taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjeun da loba duit. Pan urang mah isuk-isuk angeun kacang. Engke beurang aya keneh angeun kacang deui. Nanti malam masih ada angeun kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angeun kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan we terus. Jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel, aya anggur, pan urang mah limus digorogot. Jeding-jeding kana bibir. Ye. Allah mah maha adil. Mata kurang kudu bersyukur ge. Ulah boro-boro rezeki eta panyakit teh geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit, percaya henteu panyakit nangtang duit, jantung, liver, kanker, sakali ka dokter ratusan ribu, jutaan. Jelema leutik, penghasilan seeutik, eta penyakitna irit, bisul, romeheun, paling berat hapur. Aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara romeheun. Eueuh, ka dokter ge tara, rek naon ka era-era. Sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan. Sakit apa bu? Ini merarome. Naon romeheun bahasa Indonesiana? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Oh naon kemana di mana aya kiai ngebahas romeheun? Taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager. Henteu cager antep sina belang. Paling eta tangan nu nanya, pantos lami jantan meong tutul leus. Urang teh sieun-sieun teuing. Ya, Allah yang maha mengatur rezeki. Rezeki mah ulah sieun bu, ulah sieun rezeki mah. Masya Allah, Kang Ibing mah ngahuleng sok tinggalin dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna ngirup. Bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2. Da moal 5 juta hijina coet. Encar dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung, simkuring aya babaturan simkuring, hirupna dapat ngajualan tai doma. Nya ti unggal kanang dikerukan, dicanakan sakarung 2 karung, terus dikana kol buntungkeun, ditarik ka Lembang dipake pupuk engkol saminggu 2 kali, 3 kali. Eta tina gara-gara tai doma unggul pan jadi beunghar bu. Pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk. Tengenah tungtung. Ye. Dalam isuk aya pengumuman resmi, Ibing beas geus 500.000 sakilo teu kudu sieun. Asal tukang beca we sakali narik 2 miliar. Ngan jauh ti Medan ke Bogor. Ti Bogor ke Medan, wah balik ti Medan teh ceker tinggal sajengkal. Tukang beca na teh nyamun. Samaruk Medan deket. Ca 2 miliar, iya cenah. Mangkaning mawa lomari. Karek samot Karawang ge paes. Tuh. Sok urang gerangan engke euih tina pangaosan ieu ngarareunteung. Ningali beungeut sorangan dina kaca, timbul syukur. Nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna. Ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan. Daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe, tapi panon dina curug. Memang nu maningeunna kana dengan kunci. Tapi nyonya samal ribu lain lewat. Nya, dagang Ibing mah embung tah gaji mana Ibing 1 miliar semenit. 1 miliar semenit, tapi liang irung yang hareup paluhur daek. Kumaha rek nyingsring. Misalnya lamun hujan ngaberekbek. Kudu nyeun kenteng dina tarang lieu. Untung di urang macan aya, di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan
bade di kelas hiji bapak dikurebkeunana sumuhun ngagalina rada jero abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae bisa tapi sukuna nolol teu bisa nah kabina-bina teuing atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker marake sapatu kelenci ya geus keun bae ka mana we ceramah mah penting marame we ada teu make siri mau bubar bangsa aing mah tah ieu bade naon bapak atuh kukulintingan we lieur aing ye ini asap pacibu budak cicing kolot mui tah sok rek motret ngurus kulantaran kayaknya ngadongeng setik kulantaran di dia nage bodor nah da manggih wae atuh di ditu ge pika sirieun saya mengingat ke salat eta di hanapun Jabal Gubes gelombang kedua datang jelema meningat juta meni heurin salat teh nepi ka asa ruku ge hese tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah tukangan eta salat ruku sujud cengkat tina sujud poek si oreng hulu abus ka jero jubah aduh Gusti da kacipta urang Arab sampeana totojer merecek manehna teh isi rek ka mana atuh ka dieu duh tah aya deui pengalaman aneh teuing da tingnya tinggi teh ngalaman abi mah pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah hari adat istiadat urang ditu mah urang Mekah jeung urang Indonesia beda di ditu mah bu lamun sepuh cenah diceklan jangot we moal ngambek sok di urang mah ceklan jangot kolot ditojok ta urang tadi ditu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur aya di cepangan jangot mah teu naon aya simkuring mah jelema lenger dibuktikeun ta jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 beurang hareupeun kantor pos deket Masjid Jin ti ditu aya urang Arab jagung gede make jubah bodas kuring ti dieu kaitukeun jangot teh panjang cilang-cileung geus sasaha wah cobaan sia nekat deh urang mah geus pareup-hareup kerewek we assalamualaikum haji ai celenggeng teh Kang Ibing abdi mah urang Bandung waduh era paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik salat mah sejak anak umur 7 tahun supaya naon salah satu hikmahnya supaya biasa da sagala ge lamun dididik ti leutik diajar ti budak insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot contoh teu kudu jauh tah si Ibing lain kiai lain ajengan lain ustad pila kadar ge bodor tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot lain sombong dididik ti leutik diajar ti budak tah ku indung ku bapa ku nini ku aki dahar sangu alhamdulillah umur ayeuna geus 60-an tahun daharna kejo keneh lantaran naon didikan kolot sok urang baheula lamun ku indung bapa dididik dahar jukut ti leutik dinu hajat teh namru we jukut. Nah indah pak ieu tingkat keimanan zaman baheula kariwaasna ayeuna mah moal aya wah urang mah boro-boro kitu sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar Allah maha besar hanya Allah nu saja nama leutik PBB rapat RT beas pamajikan mitoha babenyit leutik heuli kabeh yang penting satu Allah ai urang kumaha sok sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar aduh senal poho tapi da tadi teh katinihan senal hideung nya kamari ge eueuh sabeula mangkaning anyar meuli ti Bogor coba lah mau dibawa ke jero ada jeblok bungkus ku plastik tapi da moal naon sami Allah kamana arisia coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah sigana aya bom ngabeledak di gigireun ge moal kadenge piraku atuh urang teh kitu wae makana salat ini yang utama. Alhamdulillah Kang Ibing saya salat mah rajin keheula tong wakaato fawailul lil musallin cilaka maranehna nu migawe salat nyaho nu sok salat bisa keneh cilaka komo nu tara mah tiga berusah langsung nu sok salat bisa keneh cilaka anu kumaha
alladzina hum an salatihim sahun, ialah mereka yang lalai dalam salatnya. Tabu pak kade bisi urang kasup lalai kasup taledor. Ari nu disebut lalai teh beda jeung poho. Ari poho mah teu nanaon da poho. Urang keur puasa poho nginum henteu batal, teruskeun we da poho. Tapi sanajan teu nanaon, teu dosa, nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok bapa ti dieu angkat ka kebun raya leumpang, poho teu dicalana. Henteu dosa, ngan gila. Jol ngagidig gue. Ditanya ke batur teh duaan wae Pak. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seuri tapi mikir. Dari urang mah tuh bingung. Lain naon ya ai kakarak salat lamun mangih ka nyeri. Diputuskeun ku kabogoh tengah peuting hudang tahajud. Ngadareg-deg bijil cimata. Allahu Akbar. Gusti nyeri abdi ku si Eti tah. Sia. Meunang we Eti anyar cul teh salat deui. Sok udang tengah peuting tahajud. Beres tahajud pok ngadoa. Henteu bisa ku bahasa Arab, bahasa Sunda we da Allah mangartoseun. Hayang naon? Hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si ibing mamentaana ge rada era Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Geus sok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah kamana wae salat teh. Salat ngabangsat beuki. Salat ngomongkeun batur jelas. Tayu ngomongkeun batur tah, Bu. Kunaon make Bu? Di luar negeri mah sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu. Di luar negeri mah di urang mah sarua. Bari arisan, bari balanya lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding. Sagala diomongkeun, tetangga ngabangun imah sa RW nyaho kabeh. Nepi ka nyaho nyicil bahanna. Aya tetangga geulis ku geulisna anyar pindah diomongkeun. Eueuh resep ningali ibu teh yang baru pinahnya meuni geulis, nya meuni siga putri, ngan hanjakalnya tamimitina. Kunaon kitu? Ari pamanjikana geulis, ari salakina meuni jiga perah bedog. Har Aisyah. Ngadengekeun ceramah Kang Ibing, balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun. Ucu ti kadeuketan mah jiga monyet kajeun. Lamun urang sok ngomongkeun batur teh kade wailul likulli humazatil lumajah, cilaka setiap orang yang suka mencela dan mengumpat, cilaka. Matak lamun mereka ngomongkeun batur ingat ceramah Kang Ibing, ditahan we. Aya naon ucu? Geus. Lainna naon bisi kieu, ayeuna ngadengikeun ceramah, ayeuna unguk-ungukan jiga nu heueuh, balik ti dieu dar ngarobrol. Tah kadenge ulah sok ngomongkeun batur nyai doraka. Nya geuning eueuh teu meunang nya. Matak dari mulai sekarang ulah ngomongkeun batur nya ceu. Nya ulah ulah jiga si ibu itu tuh.